Mama, hoyong mama. Sapertos biasa we, ieu si teteh uwi sakola teh. Tos pasti nyuhunkeun emam. Teteh rencang sanguna wios we nya urang ngarujak pucuk. Bangun enak, sakalian sareng mamahnya emamna. Soalna mamah ge sami lapar teh. Sakieu ge pucuk mah cekap, da pasti enak dituangna nama. Ai sugan teh bade dicengekan teteh teh. Ari pek teh alim mama, cenah abi mah alim dicengekan, alim lada. Untung we acan direnosnya. Nyantos atuh ngarujak heula kanggo teteh we nya. Mamah mah engke paneuri ngarujakna, soalna amun teu dicengekan mah teu enak. Sanes ge ngarujak atunya. Ari teu aya anu matak seunghah mah teu pararuguh deui. Nganggo uyah we sareng pecin kanggo teteh mah nya ngarujak pucuk. Padahal mapan biasa oge osok atuh nuang anu lada teteh teh. Padah tarapati lada-lada teuing. Ieu teh pucukna teh jeung rada liat deui. Kuduna mah ditek-tekan make peso atunya. Abongna ngedul haloream cengkat nyanak peso-peso acan. Pucukna teh rada liat kumargi ngala dinten kamari lebar amun teh dirujak teh mah. Soalna pan ayeuna mah tangkalna nuju seueur wareng. Pada milarian batur mah. Tak lebar ari aya teh mah nya teu dirujak mah. Sakieu abi mah ari ngarujak pucuk teh. Sanguna kedah langsung digalokeun kana batokna. Meh ngagalopan jeung rujak pucukna. Pokona mah kieu hungkul ge enak pisan. Alhamdulillah barudak oge sarenengeun. Plok ditamplokeun kana daun. Kop tah teteh geura emam heula bilih panjang teuing videona. Bagean ngarujak emakna nama lanjutkeun dina part kadua.